Tijan. Ieu teh Pak tina kitab Tijan, tina kitab Fathul Majid sumberna saleresna tina kitab Ummul Barohim sapalina tina kitab Kifayatul Awam. Dijamu dikumpulkeun dina kitab nu dinamian Nazom Tijan. Eusina ku bahasa Sunda. Jadi urang teh ku bahasa Arab teh ngartos sadaya sanes. Tapi lamun ku bahasa Sunda mah cigana ngarti sadaya ogena. Anu kadua dilagukeun ongkoh ya. Keur maku Sunda make lagu ongkoh. Jadi keur supaya jelema resep ngaji, mata diantur ka resepna make lagu. Lagu teh dina ilmu pasantren disebutna ilmu bahar gitu. Ilmu bahar aya nu disebutkeun aya nu disebutkeun bahar tawil, aya nu disebut bahar basit, bahar wafir, tayeu mah disebut teh bahar rojaz. Bahar rojaz engke ngalaguna anu kana wajan mustaqilun. Anu parantos aya kitabna mangga urang dikawinkan. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mangasa awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalil nabisa. Pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalil nabisa. Mangga pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalil nabisa. Pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalil nabisa. Tos kurang sakitu we heula aja. Awalu wajibin 'alal insani. Pangheulana anu wajib ka manusia. Saha manusia teh urang. Makhluk Allah teh dibagi tilu. Aya lahum aklun bila syahwatin. Aya nu boga akal dan teu boga syahwat eusina malaikat. Matak malaikat mah potensina ogena ibadah hukum. Kunaon malaikat teu doraka da teu aya potensi pikeun doraka. Matak malaikat teu doraka mah teu aneh mun da eueuh potensi pikeun doraka. Teu hebat. Malaikat teu hebat teu doraka teh naon sababna da teu dijieun hayang kana doraka. Da malaikat mah dibere ge akal wungkul. Sakali deui makhluk pangeran dijieun tilu. Hiji lahum aklun boga akal bila syahwatin ngan teu boga syahwat sama dengan saha malaikat. Malaikat mah tara tuan, tara ngaleueun, tara jima. Kabeh bisa disebutkeun di anakan malaikat jeung sajaba-jaba. Dan anakan mah sabab lahirian aya jima. Orang Nasrani orang Yahudi baheula nyebutkeun malaikat teh banatullah yang nguruskeun. Disebutna teh ubat kurma anak parawan Allah. Jadi Allah teh bukan anak parawan. Geus kaganggu kana akidah.
Cek Yahudi Uzair ibnullah, cek Nasrani Isa ibnullah. Malah ti golongan Yahudi kena anu nyebutkeun malaikat banatullah. Ujar anak lalaki, malaikat mana awewe Allah. Kali padahal malaikat mah makhlukna Gusti nu dibere akal teu dibere syahwat. Ari akal potensina kana taat, ari syahwat potensina kana maksiat. Ada jalma di paraban akalna maka nujagjagna kana taat. Lamun jelema di paraban jasadna nu akal nu jagjagna syahwat ngakibatkeun kana maksiat. Jantan para jalmi teh dua, aya para jasmani, aya para rohani. Lamun jasmani di paraban nu jagjag syahwat nafsu teh ngakibatkeun kana doraka. Nu kadua para rohani, non para rohani ilmu. Lamun rohani di paraban anu jagjagna akal, nalika akal jagjag potensina kana taat. Matak babari nyirikeun kunaon malaikat teu pernah maksiat sabab teu dijieun alat pikeun maksiat di malaikat. Kadua, matak teu kudu nyebutkeun hebat malaikat kata. Dan memang hebat malaikat. Dan teu dijieun potensi pikeun doraka. Kadua, makhluk nu dijieun ku Allah teh lahu syahwatun bil aqli. Sabeulina. Bukan syahwat kan teu bukeun akal. Saha nu boga syahwat teu bukeun akal? Sato hayawan. Hayawan mah kunaon pangna teu taat dan teu dijieun potensi pikeun taat. Pasok hayam mikir teh. Sugan tas modolan temas ibu-ibu punten ka ibu-ibu. Memeh modal suka mikir heula hayam ieu lamun aing modal dina teras karunya gunungan mangkilan tas ngepel umpamana. Tara di mana bae satom. Doma lamun hayam bege tarane kan tempat nu poek di dinya. Sok sanajan hareupeun pangimaran masjid. Tahu sebabna da satom dibere potensi aja syahwat unggul teu dibere potensi akal. Tak terkudu nyarekan hayam dan misi dicarekan ge moal ngartieun. Terkudu nyarekan kucing dan misi dicarekan ge moal ngartieun. Kumaha biasana lahu syahwatun bil aqli, boga syahwat dan teu bogeun akal ngaranna hayawan sato. Katilu lahu aqlun wa syahwatun, makhluk Allah teh akal aya, syahwat aya. Tayeu insan ngaranna. Watak awal wajibin alal insan. Wajib ditibakeun ka insan keur nyumponan akalna. Keur nyumponan akal, matak ulah diberi kesempatan syahwat menguasai diri urang. Namun cilaka-cilakan aja lamun dikuasai ku syahwatna, lamun hirup dipimpin ku syahwat, boro-boro dina maksiat, dina taat oge dipimpin ku syahwat cilakan. Mau zina ngabunuh geus bubuh eta mah. Ayeuna salat, puasa, haji ngan dipimpin ku syahwat cilaka. Boro-boro taat, sekali deui boro-boro maksiat, sanajan taat lamun dibimbing ku syahwat eta teh bakal cilaka. Jadi salat bapak teh lain menang ganjaran dan dipimpin mah ku nafsu gitu. Ai nafsu aya napan dina hate. Ceritanya kapanan aya doma ieu teh kudu dibimbing ku ilmu tasawuf tadi diganggu si hate teh ameh teu beres si hatena. Salat tujuanna ujung ria takabur aya rumah tangga aya kapake ku mitoha. Ai mitoha geus teu nempo mah teu salat-salat acan kadang-kadang gitu. Sanajan wujud amal ibadah dina lahiriahna tapi dipimpin ku syahwatna moal hasil ibadah. Dua. Terus insan gitu. Insan teh tos urang anu gaduh syahwat sareng gaduh akal. Potensi doraka aya di urang, potensi taat aya di diri urang. Lamun akal kuasai kana syahwatna maka eta jelema bisa mulia batan malaikat. Ayeuna kontrol pangmulyana makhluk Allah teh malaikat bangsa jelema. Jelema. Saha pangmulyana makhluk Allah? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti golongan saha Nabi Muhammad? Ti golongan manusia.
manusia, lain golongan malaikat. Nabi Muhammad itu golongan manusia jadi pangmulyaan. Maka dia lemah, bisa mulia kata malaikat. Israel nuju nyebut nyawa apa? Nepi ka diberi ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antawis khawarit ka Syekh Abdul Qadir Jailani kasumpingan ku tatangga murang kali nanti damang wales. Pas dilongok ku Syekh Abdul Qadir katingali Israel nyebut nyawa gitu. Diberi ku Syekh Abdul Qadir Jailani direbut nyawa ti malaikat Israel. Mustahil bisa ngarebut nyawa ti Israel lamun teu leuwih mulia dari Israel. Bisa lebih mulia daripada malaikat. Ngan sabalikna lamun diri dikuasai laku nafsu bisa leuwihina batang sato. Sato mah doraka tidak dijieun potensi toan. Ai teu lemah mah doraka dijieun potensi toan. Maka lamun sato doraka teu aneh, teu akalan. Tapi lamun jelema doraka padahal kalau diberi akal aneh lamun tidak tobat, tak hafal doraka teh ngakibatkeun kana cilaka. Nah, hiji eta maka awal wajibin alal insani ma'rifatulillah. Nyaho ka Allah. Ari ibadah di bareng ka Allah can itu kali dulu. Urang teh neangan ilmu teh ame nyaho ka Allah, ame ibadah teh nyalahan. Nu nyaho ka Allah teh rupi-rupi jalnya. Bongan di dinya ditekeun nyaho ka Allah caritakeun nah urang kalebetkeun kategori nu nyaho ka Allah. Panggeulana wajib ka jelema nyaho ka Allah, kunaon kudu ka nyaho ka Allah? Sabab dituntut ibadah ka Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah mah akibat eta teh Pak. Sababna naon urang nyaho ka Allah ngakibatkeun kana kudu ibadah ka Gusti Allah. Nu nyaho ka Allah ayat rupi dibagi-bagi etilu tingkatan. Hiji nyaho ka Allah nate udalil disebutkeun numuril akli akalna ayat cahayaan. Nu kumaha akalna ayat cahayaan ku Nabi dibere bahan. Cek Nabi man arofa nafsahu. Teh bahan. Caan teu caan akal urang. Jalema nyaho ka dirina, saha diri teh makhluk dijieun. Aya dijieun tadina eueuh heula dagang untung tadina mah heula mata untung teh didamel. Tukang tadi ngagemu pare montok teh didamel. Tukang dahar waret patuangan waret teh didamel. Man aropa nafsu teh kayaknya nyalira ngumpul kias teh kana sanes. Beunghar tadi eueuh ayeuna jadi aya berarti beunghar teh makhluk didamel. Jabatan tadi eueuh ayeuna jadi aya berarti jabatan teh makhluk tadi eueuh ayeuna jadi aya didamel. Mata pak nu aya tadi eueuh lah siap-siap bakal eueuh deui. Sakali deui. Anu aya tadi eueuh lah siap-siap bakal eueuh deui. Mulia di urang tadi eueuh heula maka siap-siap kemuliaan bakal eueuh deui. Mun jelema mulia ku beunghar siap-siap beunghar bakal eueuh deui. Mun mulia ku jabatan siap-siap jabatan tadi eueuh ayeuna aya kenge bakal eueuh deui. Jadi urang teh aya nanti tengah-tengah eueuh. Urang ayana urang tadi eueuh heula maka ayana urang ge bakal disamper ku eueuh. Al wujudu baina adamaini nu ayana antara dua eueuh teh ada rumah beda teh. Mata kayak peribahasa Allah Maha Ada. Yang ada selain Allah tiada. Allah Maha Aya. Nu aya lian ti Allah eueuh. Allah Maha Kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Allah Maha Mulia. Yang mulia selain Allah hina. Allah Maha Kuat, yang kuat selain Allah lemah. Allah Maha Uningan, anu uningan salian ti Gusti Allah bodoh. Nah, geus bisa ngabedakeun. Urang teh terang ka Allah, nu terang ka Allah Nabi dibere bahan. Minimal nuril akli akalna cahar. Sehingga bisa ningali anu cahar akal beda jeung cahar soca. Cahar soca mah bisa ningali ieu bodas ieu koneng eta can soca. Ari can akal mah contoh 2 kali 2 sama dengan
opat eta nu caang akal sana is manusia sakabentenkeun aya caang soca mah kana rupa hideung kana rupa beureum kana rupa koneng eta nu manggihanana naon soca ari akal mah manggihanana caangan kan kitu 2 kali 2 akal caang manggihan kana opat 24 kali 64 ting sok caang teh akal poek nya kudu motret heula sana kudu ngemut heula eta 70 genep kali 67 sama dengan poek kuanta eta akal jalma cek nabi nyaho ka diri tah jalma nu nyaho ka diri matak sing terang heula ka diri nyalira kumaha kitu diri nyalira teh diri nyalira teh makhluk ari makhluk teh dijieun ari nu dijieun aya teh eueuh heula mun urang tadi na eueuh heula ayeuna aya pasti aya nu ngayakeun tah mun urang aya nu ngayakeun nanyakeun saha nu ngayakeun urang kok cek nabi bahu nyaho ka pangeran nu ngayakeun eta jalma sanes kitu jeung rama nu ngayakeun urang eta mah mahal luhur tempat dohirna pada melar Gusti mata geuning budak teh lain milik urang tapi titipan ti Gusti Allah budak teh leres putra titipan lamun budak titipan ti Allah ulah rumah urang tapi kumaha Gusti mata kaya aturan dina agama 7 tahun wajib budak ditita salat sila ngapalkeun bab ngaji jeung sajaba-jabana 7 tahun lagi wajib ka kolotna nganterkeun budakna kana tempat pendidikan dina usia 7 tahun ieu teh ciri kumaha Allah lain kumaha urang tos bisi ka mana daek teh ma'rifatulillah tuh ko urang teh nyebutkeun Allah tapi teu depe nyaho ka Allah nah sedangkan panggilan wajib ka jelema teh nyaho ka Gusti bade salat Allahu Akbar tapi Allah teu meuni ngamana Allah atawa lapan alif lam lam saha eta ngaran Allah mah lain ngaran Pak Allah mah zat nu dingaranan ku nabi dibejaan jalema nyaho ka diri nyaho ka zat anu ngadamel dirina jalema nyaho kana untung dina dat nyaho ka dat nu ngadamel untung dina dagangna berarti akal ngerti pangna aya makhluk aya anu ngadamel makhluk tah nu ngadamel makhluk teh ngaranna Khaliq Allah jenenganna teh moal kapanggih ku mata kepala moal kapanggih ku leta moal kapanggih ku panangan moal kapanggih ku cepil Allah mah kapenakna ku akal memendakan Allah teh namina akal berisi unabi parantos dibere bahan arofa nafsu mikiran diri sebagai makhluk arofa rabbahu terang ka Allah anu ngawujudkeun diri urang tukang dagang terang aya untung dina dagangna terang aya untung dina dagang mun terang aya untung dina dagang cek nabi kudu terang kana ayana nu nyieun untung dina dagang nu nyieun untung dina dagang lain dagangan nu nyieun untung dina dagang lain pinterna tukang dagang nu nyieun untung dina dagang Gusti Allah mahali zuhurna tempat dohirna pada ngalan Allah didohirkeun di tukang dagang lain pagawe tukang dagang tapi pada melan Allah didohirkeun di nu dagang maka nu dagang mah lain bisa tapi dibisakeun da tadi mah teu heula heg ayeuna bisa maka aya bisa teh dibisakeun ku Allah eta terang ka Allah sok seueur jami menyebabkeun Allah teh alif lam lam he matak fikir la ilaha illallah naugenan hate nepi ka nempol lapan Allah teh inget kana liat ti lapan Allah eta mah musyrik kana ngaran berarti da Allah lain ngaran Allah mah zat ngazat Allah mah bisa ditinggali ku soca zat Allah mah bisa dikuping ku cepil moal zat Allah mah kapendakna ku akal lupa gelana mendakan Allah teh naon ngaranna akal gorisi minimal kata akul Allah aya sabab aya nu didamelna ku Gusti mata cek di dia ma'rifatul ilah minimal bistikon teh aya bid dalil aya bid tolabil yakin tegasna ku nyuprih kana yakin Allah aya urang nyuprih kana dalil Allah ayat wujud hadil makhlukati ayana ieu sakabeh makhluk. Ieu nu panggeulna wajib ka jelema. Urang kudu salat syaratna nyaho ka Allah.
Sanajan sholat getol teu pernah nyawa ka Allah hade nama cilak. Dasar ilmu tauhid saudara-saudara tanamkeun dina mana urang makrifat ka pangeran ulah nepikakeun ka aya pangeran deui saliati Gusti Allah. Ya, maka penting diajina ya kitab tauhid teh, Pak. Penting wajib ain mun urang teu ngarti ayeuna ulah geudeun sugan isu ngartina. Henteu isuk sugan atuh memeh pondok umur dicabut nyawa Allah berai dibukakeun ulah nepikakeun ka kapitnah jaga parfitnah aya dua aya fitnah azimah di dunia aya fitnah azimah di akhirat. Fitnah pangbadan di dunia jelema sakaratil maut kasumpingan setan anu setan ngakukeun ieu teh pangeran maneh jeung setan. Eta cilaka lamun teu boga akidah timimiti urang paham kana sifat wujud kidam bangko bokolapa sadayana ke berdikataan di payun kadang kala eta jelema kaancam ku fitnah di dunia yakni pas ajar teu aya iman dina manahna netepan maoka kana suul khotimah naudzubillahi min matak diaji ilmu tauhid harapanna urang pupus maot netepan kana husnul khotimah. Sabetnya bu, sabet hajar teh, panggulana wajib ka jelema, ulang jelema teh nyaho ka pangeran. Lanyepan saha kira-kira jelema nu nyaho ka pangeran. Hek taroskeun urang ngalira tos terang jajan ka pangeran. Ibu angkat di bumi kana tempat pengawasan. Angkat ke di dalam katanya berarti aya. Mun terang ibu angkat bakal terang ka Allah mun ada angkat. Gitu. Mun ibu tadi na tuang tadi namanya tuang ke ayah wadah, ibu sabada tuang ayah wadah, tadi nama wadah tadi ayah jadi ayah, pangna ayah mengadawal, ibu teh kata akul kaemut, pangna uing wadah ayah nunyin karena wadah, tak nunyin karena wadah teh Gusti, eta terang ke Allah. Bade tukang dagang, bade tukang tani, bade tukang bubur, bade nu jabatan, sok sanajan bebeakan kampanye, jadi na urang pejabat eta teh Allah anu ngajadikeunana. Kampanye teu napakan kana wujudna aya jabatan. Eta supaya salamat akidah urang netepan kana akidah aman, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah. Teu kenging ngantunkeun dagang sok sanaos ceuk teka dagang teh teu napakan kana ayana untung. Tong ngantunkeun tuang sok sanajan ceuk teka lain tuang munyeun waran teh. Tong ninggalkeun ngaleungeut sok sanajan lain ngaleungeut anu ngahilangkeun dahaga teh. Kantos. Tong ngantunkeun ayeuna meuleum suluh sok sanajan ceuk teka nulutungkeun teh lain seuneuyeun. Teu kenging dikantunkeun. Tetap dipigawe ngan teu kenging ditekadkeun. Lamun urang ngantunkeun aing moal dagang da untung mah dijieun kolохkeun kumaha Allah jadi jabariah. Lamun nekadkeun untung ladang dagang jadi kodariah. Tak urang mah dijamu dikumpulkeun bayanana. Dagang dilaksanakeun ngan teu nekadkeun untung tapak dagang. Tapi aya nuturkeun kana dagang kuring ya Gusti Allah eta dimaksud man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kahartos kieu. Ingat ya kahartos teh ibu. Allahu